waliullah naik maung bae ka mana naik maung bae ka mana ngan maung mapan kudu dibere daging nu mantak asa datang ka di daerah ka muridna pangnangankeun daging deuk sapitah deuk embe tah pangnangankeun kitu bae selalu akhirna nyana nyaba ka tuan syekh begitu nyaba ka tuan syekh datang tadi maung pae begitu di dieu maung pae langsung sujud eta wali ka tuan syekh hampura sebab naon nu mantak maung pae ieu boga rasa takabur jeung tuan syekh mah luhuran aing lantaran aing mah ka mamana ge naik maung nya nama teu kadengekeun naik maung nu mantak eueuhna naonan tuan syekh mah lah coba ku aing deuk didatangan kos kumaha sih tah tuan syekh yeuh barang datang kalinya turun kek pae ceriknya cek tuan syekh teh deuk dipaehan terus apa hirup deui ampura cenah kula kasombongan kula kajahoan ieu mah terserangan kula baukeun balikna jauh hirupkeun deui we hirupkeun deui tawadukeun hate kakarek tawadu percaya jasa bahwa eueuh di wali di dunia pangluhurna iwal ti anjeun nah deuleu mau muskil atuh ulah kitu cenah mau ulah haju kuari mah bangun buringas kitu kula pae tawadukeun deui makin tawadu mau bisa ditumpahkan deui entek sok geura tawadukeun ku urang hate urang haju urang ka Taman Safari hayangnya ho turun urang di mobil selamun urang nu bisa naekan nyana atawa nyana nu bisa ngegel urang asana nyana jelema teh teu percayain di Mesir banyak wali sugih cenah Abdul Qadir teu percaya aing tapi ku harus amat sora kawalianana dah cek geuna teh aing deuk ka ditu aing nyaho coba beungeut da kos kumaha jeung ibadahna kos kumaha titip-titipkeun sudager ieu segala perusahaan di Mesir deuk ka Baghdad berangkat datang ka ditu poe Kemis neuleuh heula nyana barang neuleuh mana imahna teh poe Jumat milu nyana salat Jumat begitu milu salat Jumat di hareup deui harup ti isuk bae oh beres nungguan Abdul Qadir meuneu encan nyana nyebut Abdul Qadir keneh ya kolotan nyana mana si Abdul Qadir jeung begitu teh datang si Abdul Qadir di sisi nyana kabeneran jasa nyana ngageter-geter oh ieu meureun ieu cenah make jubah hijau make udeng-udeng luar biasa terus salat tahiyatul masjid beres azan langsung naik mimbar pas Abdul Qadir naik mimbarnya na mules beteung hayang ngisi atuh jawara mah atuh meujeun hayang ngisi ngejang memeh dahar memeh asup ka majlis ngawuduk heula atuh hayang ngisi ge beujeuh takos kitu muter beteung asa deuk kaluar bae di dinya kotoran ya Allah geus kesang bareotan jana nahanan anu luar biasa geus hese batu ku basa ngising presiden naik Mercy dikawal hayang ngising tetep eureun mas kunaon ngising cek jangan sagede presiden ge hayang ngising eureun bae tetep bae eureun bae sudager ke sahabe eureun bae ieu geus kesangan luar biasa ieu kakarak azan naik mimbar azan eta luar biasa teu katahan geus kitu ge asakal geus hese jasa eueuh deui jalan jak jana Gusti lamun memang bener ieu Abdul Qadir Kutubul Aulia wali coba abdi mah pang cagerkeun ieu jadi beuteung mun ieu cager abdi percaya bahwa eta wali sakitu bae abdi mah langsung nyana nundutan reup hees barang hees teh waduh keur aya dina wahangan cai neungeuneuheun aya WC waduh sakena ngisi geunaheun amat ieu di dieu waktu ngising tenang teh tenang ngising segala rupa atuh baju heula digantungkeun sorban dinya digantungkeun kunci digantungkeun di dinya terus nyana ngising naon dina impian teh geus ngising beres mandi geus ngala wudu make baju deui set
beres kalau doa salat Jumat tek hudang deui baseuh awak diri ieu kakarak si Abdul Qadir teh deuk maca khutbah nyana bingung aing ka mana tadi aing ka mana ieu baseuh keneh tas mandi ngalang wudu mending mun teu baseuh mah baseuh nyana geus bingung bener wali bener cek nyana wali ka jeung hukum percaya aing nyana wali ya aing ngerti hayang geurang-geurang bae salat Jumat iya tadi aing ngising di mana iya aing ngising di mana iya aing banyak cek dia mun di negara-negara mana mun di mana-mana aduh beres salat Jumat langsung nyana nungguan di imah ieu Mas Abdul Qadir waduh sopan jasa tet beres hada bihada ditanya ti mana ti terus beres mimitina tah didongengkeun mah mimitina kula teu percaya terus datang ka kitu kejadian oh atuh masalah teh Abdul Qadir teh kula mangan memeh balik teh deuk nanyakeun kula ngising di mana lah teu kudu nyaho teh Abdul Qadir teh manggeus bae geura balik bae deuk balik lain teu kudu nyaho kunci tinggal lamun kunci teh tinggalin mah kula kitu masalah kunci imah jeung toko tinggalin iya nu jadi masalah geus dina teh kunci gimana teh oh kunci tinggalin cek Abdul Qadir mohon age sih ka tukangan imah kadinya tuh tah ka tukangan imah coba aya ka tukangan imah aya jalan tot bener percis kos kitu bae kos tidak impian teh ja ieu cenah di WC ieu kunci masyaallah cokot goyana gitu beja kata Abdul Qadir kemudian deuk pamit aya kuncina aya geus didoakeun cek di jero hate ngeletek bae masyaallah aneh anu luar biasa sedengkeun ti masjid ka WC teh jauh cenah teh tapi eta sakedeung jasa waktuna sedengkeun dina impian sakitu kebelna masyaallah geus kikituan bae nya wali tamang geus wali jasa cenah wali tamang geus kutubul aing percaya jasa cenah percaya geus barang deuk keluar ceknya namun mandi heula ngeunaheun cenah di dinya aing dekat dinya mandi heula beres mandi moal bebeja deui ka Tuan Abdul Qadir balik keluar ka dinya deui eueuh wes cekna di mana eta WC tadi cai nu sakitu meunah heram hejo teh di mana teangan ponyana eueuh babalik bekan eueuh bae aing balik deui tah ulah cekna heran nyana ngan hari teh balik dia maning balik ke Mesir bae ke iraha-iraha deui cekeun aing deuk ka dieu deui ieu mah heulanan atuh pokona wali bae geus tah mah atuh jana nu pidato di Mesir Masya Abdul Qadir wali cekeun nyana nu ngawali-walikeun atuh ditangkap di Mesir teh emang kumaha kitu kawalian ngising aing di jero masjid teu kanyawan di mamana gitulah iyalah nuku urang diantarana salah satu karomah Tuan Abdul Qadir karomahna berbagai mankobah ke urang caritakeun hiji-hiji ala kadar iyalah nuku urang bakal dihaolan tokoh seorang manusia nu diangkat derajatna jadi wali Allah subhanahu wa ta'ala mun nyebut ngarannyana teu boga wudu baheula mah pae entah karomah eta mah menta ka gusi-gusi ulah karomah nu eta mah sebab engke di Cikupa teu baroga wudu parae nyana nyahoeun ka di Josoka di Cikupa ya Citra bakal bae beres saking ieu mah cabut tah mah nu eta mah mentak aman bae ngan nu ieu mah disetengahkeun nu mun nyebut ngarannyana bari khusu bakal dihasilkeun maksud mantak urang eueuh bae eueuh anu teu nyambung ka Tuan Abdul Qadir sadunya di Mesir di Irak di Iran di Baghdad di Turki di Mekah di Madinah Syekh Abdul Qadir mah dia bawa bae mun hadiah ila ruhi Tuan Abdul Qadir Al-Jailani mantak pelet manjur make eta pelet eta manjur luar biasa tahun hayang manjur teh kos kitu ya ngan lamun aya nu boga wiridan thariqah barican ijazah ulah anu sok maca ya qadiyal hajat ya rafi'ad darajat encan diijazahkeun ulah cak ulah sangkilang bagus
eta mah perlu ijazah loba jasa nu oleng jelema ngawirid meunang neuleuh doang atau ngadenge teu diijazahkeun akibatna oleng. Ulah tah kudu diijazahkeun heula sebab kula ge baheula pernah dicaram ulah waka dibaca ke mun geus ijazah kakarak meunang. Teu meunang tah larangan beratnya iraha bae di mana bae ka anu boga wiridan eta sangkilang bagus kadengen ngajengeunaheun can diijazahkeun ulah dibaca. Atawa mun ngadenge anak urang dulur urang ngadenge wiridan eta tanya heula ijazahna di mana. Lantaran eta mah pedang seukeut mun teu ijazah bahaya. Sing ade maning maca sholawat bae, maning maca sholawat. Kakula anu laporan di Jakarta di Tangerang oge anu akibatna walah wah weuleuh edan begitu diselidik orang ngawirid eta teu diijazahkeun deui hese jasa kacager kitunya ulah tak eta wiridan eta mah maningan milu bae per tahun sakali nyambungkeun diri urang ka para wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Kecuali anu geus diijazahan mangga. Gitulah Tuan Syekh Abdul Qadir anu geus masyhur luar biasa karomah. Tuan Syekh Abdul Qadir seorang wali, seorang kutub anu karomahna pohara jasa. Wali-wali nu lain ge pohara karomahna tetapi teu semuncul jeung teu semasyhur Tuan Syekh Abdul Qadir sebab Tuan Syekh kapanggih waktu keur Kangjeng Nabi Mi'raj rohna nyamperkeun ditaros ku Kangjeng Nabi sahaya malaikat Jibril ieu adalah salah sahiji incu anjeun nu bakal muncul engke di tahun 500-400. Langsung diuk dongkok Kangjeng Rasul nincak kana pundakna. Naiklah Kangjeng Rasul kana buruk. Bari nyarios cek Kangjeng Rasul qadami hadhihi ala raqabatika. Dampal suku kaula nu ieu aya di luhureun pundak anjeun. Entak begitu lahir Tuan Syekh Abdul Qadir mah dina tak-takna aya urut dampal. Tandana eta teh urut dampal Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ari urang mah barang lahir orok aya tandaan hideung. Urang ieu tadina liwat ka kuburan haju pingsan di toel jurig. Aya tanda. Jadi mah tandana urut dampal Kangjeng. Masyaallah. Mantap begitu kan, begitu Tuan Syekh Abdul Qadir diangkat jadi wali, Tuan Syekh Abdul Qadir nyarita qadami hadhihi ala raqabati kulli waliyin wa waliyatin lillah. Dampal suku kaula ieu aya di luhureun pundak seluruh wali Allah baik nu lalaki maupun wawal. Seluruh wali aya di bawah tapak suku Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Oh, lain lalaga. Seluruh wali di bawah dampal sukuna. Dukuku bahagia moal aya nu bisa ngaleuwihan ka. Kalah karomahna numis pohara jasa. Di berbagai kitab karomah Tuan Syekh Abdul Qadir dicaritakeun terutama dina kitab Tafriqul
khatir, takwijul khatir. Ya awewe datang ke dokter bebeja hayang boga anak, diperiksa ku dokter. Lalakina awewena cek dokter ieu mah moal boga anak, mandul. Panasaran datang deui ka dokter nu lain, periksa deui, tetep hasil medisna menunjukkan mandul dari kedua belah pihak. Mendatang ka kula mah gampang. Pogatan sia kawin deui coba jeung sejen. Boting salaki sia letoy. Coba babari orang dokter lain non lain atuh. Tapi jangan mah datang deui ka dokter, cek dokter diputus tetap mandul. Geus 7 dokter kabeh menyatakan mandul. Urut ka tukang urut, cek tukang urut ge ieu mah tanda-tanda boga anak. Bisa babaraha tukang urut datang lah cenah iku hayang jasa boga anak kabita, jasa di dunia atuh bisa seserian jeung anak. Maot mun anak soleh bisa ngadoakeun, beu indah amat ieu boga turunan teh. Ang datang ka Tuan Syekh Abdul Qadir sakinna ja geus masyhur jasa. Naon bae nu dipenta ku masyarakat sekitarna pasti jasa diijabah. Nu teu diijabah. Sebab nya nama hirupna ieu jang talang dada manusia sekitar nuswa kabeh. Henteu mementingkeun diri. Boga korma hiji mun nyana lapar batur hayangkeun dibikeun bae kajen nya nama teu dahar. Kos urang persis. Percis biasa. Ya Allah. Etalah mementingkeun batur. Urang mah lain. Atuh memeka batur urang heula aja kieu nya batur nyaplek urang henteu. Ye, itu naon kos nu bener teh urang mah kos kitu. Ngomong gitu teh kos nu bener. Henteu. Datang ke Tuan, assalamualaikum, waalaikumsalam. Aya naon ieu abdi rumah tangga geus belasan tahun. Perisak dokter geus 7 dokter menyatakan mandul, moal boga anak diurut geus menyatakan mandul, tapi abdi keukeuh hayang boga anak. Abdi papang doakeun bae ku Tuan ka Gusti hayang boga anak. Tungguan. Tuan Syekh langsung sholat, asup ke alam gaib. Dina sholatna langsung hasilna nyana ngadoa ka Gusti, hasil doana Abdul Qadir deuleu di Lauhil Mahfuz. Barang dideuleu di Lauhil Mahfuz tulisanana mandul. Mandul itu bukan. Nyana salat deui ka Gusti ngadoa deui, ya Allah ya Rabbi, abdi mah tidak mau tahu. Eta doa pohara jasa. Abdi mah ieu moal bosen ja Gusti mah sanajan geus nuliskeun mandul ge maha kawasa nang nulis Gusti atuh dirobah ku Gusti ya bisa. Tetep abdi mah hayang supaya eta pasangan dibere boga turunan ya Allah ya Rabb. Abdul Qadir tanggah ka langit tangga deuleu di Lauhil Mahfuz. Tulisanana tetep mandul. Salat deui nyana ngadoa Gusti abdi mah deui hayang ge eta dua pasangan teh sepasang suami istri mudah-mudahan ku Gusti dibere turunan. Abdul Qadir coba tanya ke malaikat beus teu kadeuleu ku maneh. Lauhil Mahfuz tanya ke malaikat bebeja Abdul Qadir. Geus ulah maksa-maksa deuleu tuh di Lauhil Mahfuz tuh tulisanana mandul.
kaopat kali 5 kali ya Allah ya Rabbi ya dimayang ningali kakawasaan Gusti coba Gusti mapan maha kawasa pangrobakeun tatulisan teu kira-kira tengah doa. Masya Allah kagedep kali begitu kagedep kali geus Abdul Qadir ulah ngadoa deui atuh terus-terusan sia ngadoa ieu guys bejakeun gadawa we dibere anak gitu tuh dulu di lahir mahfuz barang di dalam 7 anak sebab siapa sih ngadoa deui cenah 7 kali ngadoa 7 kali dibere anak ngan bejakeun sing hade kitu nya kudu menghormati wali Allah sebab wali Allah lah anu bisa maksa ka Gusti bejakeun berelah nyana taneuh dicokot di hareupeun imah dipuntel-puntel leutik segede korek api tenden dia diliongtin tenden diliongtina nya geus ieu syarat ulah dipiceun nya muhun tuan alhamdulillah sakieulah teu dibere nya hos sabaraha nama anak mah ngan da balik we ka imah langsung balik ka imah nyana biasa sosonoan jeung salakina teu lila langsung nyirah teu lila langsung karasa reuneuh 9 bulan borosot nyalahi bungana luar biasa dibawa ka tuan saya alhamdulillah tuan ieu hasil doa tuan teh ieu alhamdulillah tuh geus segera urusnya kasep nya halimpu bagus ta orok lalaki meunang 40 poe reuneuh deui deui jara terus 9 bulan lahir deui dibawa deui ka tuan Syekh langsung gendei orokna lalakinya kasep luar biasa wah urus cek dari urus minang 40 poe renah deui terus beta mah rene datang ka 7 bunga tetep jana ge bunga alhamdulillah cek dina bu pahara jasa ngan nyana bari kieu be aya mah berarti lain doa tuan se aya loba kieu mah mun hiji mah berarti doa aya mah berarti cuman tertunda cek nyana lain doa kos kieu mah berarti ieu mah atuh tertunda bae ti Gusti berarti kamanjuran tuan Syekh tetep encan terlihat sebab ieu mah anu kajadian zeknyana datang ka 7 mah berarti tertunda ieu mah ngan pas ka ditu pas memang bener-bener haju naon gitu dibere geus bae eta liongtin teh anu tadina dibanggakeun teh dipiceun ku nyana ka juru imah terus lain doa tuan Syekh langsung haritakeun leng nyana ieu pinsan begitu pizan ngadengi suara jeritan horeng anakna kabeh sirahna kaluar getih pae kabeh 7 maot langsung nyana hudang dihudangkeun ku salakina begitu hudang nyana nanya aya di mana ieu wah beda cek salaki berarti ayeunanya aya di mana mah ieu leng-lengan ieu leng-leng emang tas di mana sakieu tas di akhirat ambu jawa amat teh lalakon tas di akhirat sagala Ges diberi nginum terus sadar begitu sadar eta anak 7 ngabaris jadi mayit kabeh nyana langsung bentak langsung molotot ieu saha deuk dibejaan ku salakina atuh nyana ge karak cager asana mun dibejaan pisan beneran monar ieu mah ieu
teu di bejaan atuh ja emang ieu geus aya dihareup ngajajar kabeh 7 cek salagila coba bae tingali tama mait saha barang didulu sirah getihan kabeh beulah kuluna ja ieu mah anak jakna kok ieu tidak bisa ngadadak maot sakaligus aju kula ge pinsan pohara jasa cenah aya naon salakina langsung mamawaliong ti neng jimat tituan sete ulah ditoler-toler coba ge coba pake heula pake pan urang boga anak teh sababna ieu coba pake dipake deui kunya coba bejadi ka ditu katuan saya bebejadi bebeja ieu tas noler-noler ieu jimat babejanya terus dibawa katuan saya bebejanya bahwa di jero hate malik teu percaya lantaran ieu anakna lain hiji mun kitu mah 2 padahal 7 berarti ieu seolah-olah lain doa tuan Syekh tah kungsi noler-noler ka ieu leleong tin dipikeun ieu dipakekeun deui ku salaki abdi mah hiji abdi hayang cager kadua anak abdi atuh nu parareh supaya hirup deui ambo cek tuan Syekh pamenta ku pohara sia mah tuan saya langsung sholat deui sholat asup deui ka alam gaib munajat deui ka Gusti cek Gusti Abdul Qadir bejakeun ka eta awewe ieu teh boga anak hasil doa sia kahiji kadua kawali-wali nu mana ge ulah sok api lain jeung ulah sok noler-noler sebab aing geus janji saha jelema anu nganyerikeun ka wali aing teu percaya ka wali aing jelema eta ku aing di peranganana cara aing meranganana disiksana ku aing kaum-kaum nu teu percaya ka wali-wali aing bakal disiksa cara nyiksana ku siksa aing jageun mejakeun katua kutuan Syekh ka anjeunna ka eta awewe langsung cerik cai mata unggal lengkah netes ka handap bari balik bari netes tobat ka Gusti Allah datang ka imah anakna keur dalahar eta nya ngahaneng we kieu Masya Allah kakaret didinya nyana percaya karena keistimewaan karomah Tuan Syekh Abdul Qadir Jailah di pohara aja saya ya Allah pernah kula gaya nu maksa maksudnya lain boga anak yang maksa yang nyandung babari teh mah situ Pak teu kudu maksa tuh si asal boga duit nyandung ka ditu bener nyandung beneran berarti doa aing diijabah ya Allah ya Rabbi tah ditanya Tuan sete Tuan si ieu karomana pohara amat lamun daek kaula karomah ieu mun daek geus moal kawadahan ngan kula mah embung embungeun cenah mah boga karomah sebab karomah nu paling hebat mah kamulyaan nu paling hebat mah teu karasa setiap mukmin boga karomah kabeh ieu urang ke boga karomah ieu komo MZ mah almarhum kak mih karomah hebat MZ mah lain mukmin mah mih ge karomah tah mukmin kabeh ngabogaan karomah ngan teu karasa kurang teu disyukuri karomah ti Gusti Allah urang ieu dibere iman ka Allah hiji karomah teu karasa saenggeusna iman urang teh dijadikeun jawara ku Gusti Allah lain karomah tah mah blon tah mah balik tina ngajawara kuari tobat ka Gusti Allah ngaji salat munggah haji eta karomah lain leutik-leutik karomah lain leutik-leutik karomah tah jawara babalik nu tadina mawa cimplong kuari nyana mawa kitab aduh
Emang bawa kitab? Iya. Emang bisa baca? Ya kagak. Itu juga bawa? Iya tuh, supaya kelihatannya itu bagus aja juga. Waduh, jadinya nyarupaan kaki kiai mau kitab. Kitab karomah. Tekarasa. Mukmin anu bisa istiqomah dina ibadah eta karomah tekarasa ya Allah ya Rabbi. Jadi lain bisa hiber, napak sancang dan lain sebagainya. Bisa asal dul zuhur berangkat sholat, dul asar berangkat sholat, dul maghrib berangkat sholat, isya berangkat sholat. Eta karomah lain letik-letik. Tekarasa tak ku urang mah, urang boga pamajikan nurut ka urang, boga karomah gua eta mah. Wah, kan tetangga urang mah pan bo dibarahan bae ku pamajikan aya anakan mah terus. Ngan dibarahan bae. Ieu mah pamajikan nurut ka urang bisa istiqomah ibadah ka Gusti Allah eta teu karasa tak karomah. Ulah ngitung-ngitung karomah nu macem-macem eta ta ya Allah nu bakal naon nyambungkeun urang jeung Gusti Allah. Setiap jelema nu salat geus eta teh pokona mah bakalna kagaet eta teh ka surga. Ulah hese-hese masyaallah. Ya, urang diuk di majelis hareudang, tah hareudang eta bakal ngasupkeun ka surga. Mantap ulah cok cicing di handapeun kipas. Rendang. Aduh. Tapi surga yang loba jasa. Masya Allah. Karomah. Tekarasa tak karomah teh kos gitu. Nah iya orang bakal ngaholan raja para wali-wali Allah subhanahu wa ta'ala. Lain di dia bae Jawa Tengah bareng Jawa Timur, di mana dia tuh di Malaysia, kemudian tuh di Birma anu araya tarikah terus di dunia bagus pugu di Irak, kemudian tuh ayeuna mah di Pakistan, di India, dunia tanggal 9 teh pohara guys. Lain lalagan tanggal 9 mah pohara lobana di dunia. Entek turunan Tuhan saya orang lambat saya tiga teu bisa. Sebab jana menghadiri Mas di tempat-tempat kitu anu nyana geus diundang. Iyalah karomah Tuhan. Geus puguh tamaya awewe anu mencintai Tuhan Syekh Abdul Qadir. Kemudian boga anak parawan. Gawena eta anak teh ngan sakadar ngalasuluh lantaran di pakampungan. Orenganan nyana diincer ku seorang pemuda anu dangkal, deuk dizinahan. Nyana teh memeh deuk dizinahan teh dikitu ngaranna ditanya heula artina ditanya tadek embung dikawin ternyata embung nu mantak embung lain teu bogoh lantaran hayang nu sarua nyaho ka Allah nu ibadah sementara lalaki eta mah atuh kos kitu dangkal kurang pati ibadah embung nya diintip ku eta lalaki rahasia kaleuweung rahasia kaleuweung pas dina waktuna nyana ngalasuluh antara gunungna ke sorangan bae sampeurkeun ku eta lalaki cekel langsung bawa ka sisi gunung handapeun batu nu ngeunaheun rada tiis diporosotkeun kabeh didangkakeun wah tanaga awewe dibekem langsung kunyana ditumpakan eta awewe geus ngadoa macem-macem doa ti mimihna kene ti bekem kene ngadoa ka Gusti Allah can aya ijabah babacaan Quran dan lain sebagainya can aya ijabah artina encan ku Gusti teh can diijabah tapi terakhir begitu manehanana ditangkep ieu geus mamam aduh. Maksudnya geus lempeng jasa gitu. Tinggal nembakeun doang. Masya Allah nyana ngajrit Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Ya Allah, Tuan teh boga wali
Tuan teh boga wali Gusti ngaran Tuan Syabdul Qadir Al-Jailim. Abdi teh termasuk salah sahiji anu cinta ka anjeunna. Dengan karomah Tuan Syekh abdi nyuhunkeun kasalamatan Gusti. Kabeneran Tuan Syekh teh keur ngalawudu. Artina ngadenge jeritan Tuan Syekh ngadenge jeritan kieu. Oh, aya nu ngajerit salah satu muridna langsung bakiak dicekal kojana dialungkeun teng. Alah batan bom atom. Jeger wae kena tarang ngaguling langsung. Hiji deui dialungkeun. Kena dada deuh ngagoleh. Teu kacaritakeun ku kumahana salamet bae awewe di dinya. Begitu salamet langsung make baju deui, langsung make kutang dipake deui jero. Salamet cek jana alhamdulillahirabbil alamin. Beres bakiak dibawa ka imah. Tidinya langsung manehna yang ziarah cinta mah cinta ngancan pernah manehanana datang nah ieu datang ti pakampungan anu jauh wa gila manehanana ieu orangna orang Mesir ka Baghdad jauh jasa lempang langsung lempang ya berbagai cara kendaraan dan lain sebagainya datanglah ke Baghdad pas keur pangajian. Begitu ke pengajiannya datang mawa bakiak disambut ku Tuan Syekh. Dia teh cenah bakiak nu kula ka dieu kali. Patu jamaah ribuan karita kaget. Keke ieu datang-datang aya awewe tur mawa bakiak kumaha mimitina. Eta lah dongeng langsung si awewena bahwa kula teh diganggu ku hiji lalaki gitu. Nah ieu tanda bukti ieu bakiakna. Masya Allah. Iyalah Tuhan saya mentak kamari waktu ke perang Irak Amerika dibom terus. Tama bom nyinghai nyingsa. Nyuai teu bisa ngabom makom Tuhan Syabdul Qadir. Aman mah kamari kula ka ditu eta mah majlisna utuh, makamna utuh, pangutuhna lain teu dibom malah masyarakat kadarinya asal aya bom ti Amerika breg asup ka dinya. Aman tenang di jero mah eta bom luhur wah dicecer terus mentak dakwahna para wali mah geus maot ge terus bae ku gara-gara ieu terus dicecer teu kena ditelitilah ku para pilot ku para tentara Amerika akhirna lain hiji 20-an bahkan ratusan nu asup Islam kitu wali mah dakwah teh geus maot ge dakwah terus ngislamkeun jelema urang mah keur molotot ge malah urang kabawa ka ditu sia aya orkes sia ulah sok nonton we goblok sia ye ulah aram sia ai mah jadi ka mana aing anak heula ka ditu juga aya di ditu di mana di ditu orkes tolol tak budak teh bebeja deui ka aing jo di ditu na kebal ditolol tak haji dakwah si kos kitu bebeja dengan anak koreknya dengan birit biduan teh hese dakwah ilah Tuan Syabdul Qadir Masya Allah karomahna nu pohara jas eta teh jelema kitu anu pernah nincak majlis kaula atau liwat majlis kaula etang ke kukula bakal disalametkeun jaga di akhirat. Ya Allah ya Rabbi man marra majlisi cek Syabdul Qadir saja loba anu pernah liwat bae ka majlis liwat doang geus kukula ditulungan di akhirat liwat doang aya kan poe minggu urang deuk majlis Tuan Syekh geus teu kudu zikir lewat cukup geus sakitu doang beres. Siapa kudu ada aing liwat doang di titah ge. Asal ka aku murid we geus beres. Ya Allah ya Rabb. Ieu karomahna pohara jasa. Ya Allah, jelema maot begitu maot kaimpi ku anakna keur ngojai di neraka. Bapana ngojai di neraka. Udang tias anakna. Langsung cerik datang ke Tuan Syekh aya naon abah maot atuh abah maot sih geus lila geus aya mah meureunan 7 poe mah kunaon kaimpi ku abdi kaimpi kumaha keur ngojai di neraka
Bapak maneh pernah non gitu ngaranna pernah milu pangajian jeung kula teh ya di tempat-tempat kitu riungan majelis henteu pernah nya nama. Pernah ngadaengkeun ngaji kula henteu pernah nya nama. Pernah wau henteu nya nama. Nyaon teu kangaran ieu ngaran nyaon henteu nya nama teu nyaon. Gawe naon bae tuh Bapak sia. Aranya saya tuh ampura bapak kula madu geus teh nyaon naon atuh pantes ka neraka ge jantungan saya tapi tetep banyak neuleuh di narakana ku nyeri jasanya na digodog ancul-anculan taduh nu panas abdi teu asa sugan sakanya hosia bapak sia pernah henteu ieu datang ka majelis henteu nya nama liwat mah pernah ge lain endek ngaji ngudag ontak. Oh pernah liwat budak gonta, langsung tunggu ada langsung nya salat gitu salat asup kana alam gaibna menta ka Gusti murid abdi pangyalametkeun Mang Anu tah nu anakna bebeja kabeh salametkeun Gusti. Cak Gusti pantama lain murid. Kiranya jadi murid sia. Ngaji teu pernah nyaho teu pernah ngadengikeun teu pernah wau henteu iraha jadi muridna ngamajelis teu pernah eta Gusti jana ngudag kota liwat ka majelis abdi eta ge murid. Waduh ceuk Gusti Allah geus atuh disalametkeun teu ekos kitu murid mah langsung isukna ngimpi deui geus aya di sisi neraka geur kieu alhamdulillah bejakeun ka Abdul Qadir cak bapana dina ngimpi hatur salam gitu waduh aing lamun lain ku nyana ieu aing rebek cenah ka tajari nyana ngudag onta doang liwat murid keneh bae boh atuh komo urang mah poe minggu liwat atuh geus murid be pokona mah nyana teh ge jana aya di luhur neraka kieu can puguh ka mamanana eta tapi geus diangkat ya Allah komo urang mah cinta ka wali Allah subhanahu eta cenah Muhammadiyah versi teu percaya ge atuh jor bae sia aing karasa sia geus modar sia kitu bae ulah hese ulah mikiran Muhammadiyah versi Wahabi urang kuari mah dia geus jelas dina Al-Qur'an ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun kitabna geus jelas jasa eta mah teu percaya atuh teu dibukakeun hidayah bae ku Gusti Allah sakitu bae meureun kamulyaanana ai urang mah alhamdulillah percaya ka Allah percaya ka Kangjeng Rasulullah percaya ka aulia-aulia Allah subhanahu wa taala oh karomahna geus pohar jasa Tuhan saya jelema boga anak hiji-hijina nya kasep nya pikarespeun manehanana ilu ngalalau ka laut pas datang ka laut ngaguling parahuna acak-acakan di dahar ku laut inting-intingan informasilah ka mana bahwa anakna ti keleboh peak geus teu bisa ditulungan deui tengah laut cirik datang ka Tuan Syekh minta disalametkeun anak abdi atuh geus baot papan kumaha cenah geus takdir abdi ge cenah takdir mah takdir bae tak aya kos kituan teh sarua kos di urang nasib bae cenah teh nu bodoh ngaranna ge atuh iki nu datang ka Tuhan saya nu barodo pinter mah masa atuh kitu anan bodoh anak hiji-hijina keur mejana dipake karesep ku abdi maot di mana maotna di laut haju hayang hirup deui kumaha sia yang hirup deui geus baot menta bae mah coba ka Allah maksa pamentakeun aya geus geura balik bae tuh ka itu geus aya di mah aya geura balik nya ka ieu mah bang di deuleu jecan aya nya nungguan balik deui ka Tuhan saya Tuhan can aya jagenna di mana can aya can beureum Tuhan saya geus geura ka ditu balik aya gitu datang ka imah keneh mah datang deui Tuhan besok halalaga abdi atuh
Air kaya itu tuh iki mampan bawa abdi lah itu bisa tuh itu air bisa sih kaya itu bisa tuh nges tuh bisa karena cenah ayo guys kira balik ulah segala lagi ya hati lu ya mah teguan saya kira itu kira balik lah di jalan tuh percaya aing mah sanajan geus aya di ngalalaga tuan saya maksud teh barang datang ka imah aya keur kieu mah jeh isi saya anak emak tas di mana tas di laut paeh mah hei saya hirup gue lagi teka arti gue lagi jadi hirup deh gue dia Masya Allah ditangkep kumana luar biasa asa ngimpinya bebeja ka tuan saya kuba ayah gak saya maka segera balik ke itu lain gitu eta tuan ku bisa ayah deh abdi mah hayangnya geus ulah hayangnya sia mah waduh moal ka harti geus eta mah kawasan Allah geus aya beus itu tinggal tuan saya ngajungkel ka Gusti Allah artina Gusti si ieu masih keneh resep henteu ka abdi lamun abdi boga kasalahan naon ieu Gusti sampaikeun ka eta lambat amat ngahirupeun jelema kari naon kasalahan abdi deuleu denge ambe rasa atau mungkin tina sare atau mungkin aya kanikmatan duniawi nu ku abdi dinikmati atau mungkin naon pikiran-pikiran abdi anu kaluar saeutik berhentina inget ka Gusti coba pangnegorkeun naon tetep nyana ceurik can dibere jawaban nyana ngajungkal sujud ka Gusti kasalahan naon sampaikeun ka lambat tilu balik eta izin abdi ya Allah ya Rabbi wali Allah datang ka kos itu urang lamun ngadengekeun karomah-karomahna okos lalagaan okos pohara mantak jelema nu teu percaya moal nyokos kitu hese teu percaya sebenarnya mah jakaromah teh atuh dihandapeun mukjizat kanjeng Nabi kadeuleu ku Abu Jahal itu aya ditutupan teh kadeuleu sarua bae kurang kumaha istimewana leuwih istimewa hese nyaritakeunana tuh jatuh bulan teh kapan datang ka kanjeng Nabi belah dua maca syahadat nu hiji asup ka dieu nu hiji asup ka dieu kaluar deui nya hiji deui sujud ka kanjeng Nabi naik deui ka luhur bulan tan kadeuleu ku Abu Jahal tapi tetep bae oh sihir tamah de kurang kumaha deui tetep bae sihir komo ieu karomah atuh kadeuleu ku Muhammadiyah jadi bukakeun pintu mata hatena mah tuh hese bae geus ulah dilawan mun aya Muhammadiyah ngomong soekeun sungutna pan ieu karomah ieu soek tak karomah tah prak sia bebeneran deh kos kituna ini bisa jokeun enti tak kuki uci cenah ai gatempuhan aduh hese itu percaya ya sudah pikiran batut urang bae percayakeun ka Allah percayakeun ka Kangjeng Rasulullah percayakeun ka wali-wali Allah jangka salamatan urang beres jaloba jasa ka rumah Tuhan Abdul Qadir mana tidinya malaikat turun malaikat bejakeun kitu sakumaha mistina ya bejakeun turun malaikat naon malaikat di alam itu lain aduh harapan kos kieu we selamat datang malaikat iya dari mana aja kamu udah lama gak ketemu ini waduh dari Kronjo ya lain kos gitu siapa ngabayangkeun teh kos itu lain ima di alam itu ya alam zahir asup urang ka alam batin asup kasir gaib ngaranna leng kapanggihna di ditu awakna di dieu ai hatena mah di Cikupa di Masarwiti eta gaib-gaib don mah nah ieu mah asup ka ditu ka Gusti Allah kumaha moal ka harti ku urang mah ka hartina model tadi urangna di jero masjid di luhureun sajadah ai hate urangna di mall
Eta kan harin teh ku sia. Kahari jatuh mah aing pagawean aing jangan kos gitu. Atuh eta lengan nyaba ka mana pan eta datang. Atuh jelema mah di Cikupa di luhur saja ada bagus di sajadana. Kunaon aya hatena di Bandung. Eta nyaba ka ditu. Cak Allah salat cek kiamat sih salat. Sia keur di harapan ku aing hate sia ka mana. Nah eta ngaranna nyaba. Da ieu mah diolah ruh teh. Diolah batin teh. Ruh saenggeusna diolah bisa keluar trek bisa ngobrol urang jeung urang aya 2 aya 3 aya 4 aya 5 mendakan Tuan Sabdu Qadir pernah buka 40 jelema di ditu aya di ditu aya di ditu aya di ditu aya aing bungah jasa kehadiran ku Tuan Syekh iraha tadi magrib ge di aing di aing 40 ngaku kabeh puyang kabeh ieu mana bener. Urang lamun bisa kitu pake nyandung urang mah. Duit kanu ngoran, duit kanu kolot ya, enggak cumpon kabeh. Sia mah kadinya bae sepikiran ada tuh. Ya Allah, ya. Agihan ke malaikat di alam itu, si gade. Ulah cara tadi sasalaman pelukan, waduh udah lama bener. Gimana transaksi ini kita? Malaikat transaksi segala pabrik segala naon. Nya nama anti dunia. Geus kapanggihna urang jempan malaikat mah lain lalaki lain awewe malaikat mah teu beuki dahar teu beuki nginum malaikat mah tara jima tara sare malaikat urang ge mun geus bisa kos malaikat bisa kapanggih jeung malaikat Kanjeng Nabi mah kok henteu kikituan ge kapanggih atuh leuwih luhur Kanjeng Nabi mah lantaran Kanjeng Nabi mah tina nur didamelna ituan Abdul Qadir mah biasa cara urang nu mantak keur kumaha bae Kanjeng Nabi mah kadatangan malaikat Jibril teh di masjid, di imah, di jalan. Leuwih pohara Kanjeng Nabi mah henteu kudu make tadarrut cara Tuan Syekh Abdul Qadir. Iraha bae malaikat diinstruksikeun datang. Tuan Syekh Abdul Qadir mah kudu melalui nyulusup heula ka alam itu. Jauh Tuan Syekh Abdul Qadir jeung Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi mah pak datang. Keur iraha bae, keur kumaha bae. Bahkan nu kaberenehan keur meujeuhna malaikat Jibril datang aya urang dia kadeu dak barang geus beres gitu naon malaikat Jibril adu hareup ngadu dengkul karos ku sahabat Abdullah eta tadi saha malaikat Jibril bah tuh lain kita tadi bebeja wah kasep amat jeung seungit amat eta malaikat Jibril katingali tah ku Abdullah bin Umar mah ai ku ente mah pagon moal tetap ente mah jameureunan matana kahalangan ku sinden moal bisa tuh mun sinden dijauh ge kadul oh tuh wih mantap jasa nu mana baju beureum eta emang mata sinden mah kos kitu Ariatu Abdullah bin Umar mah itu mata malaikat itu kadeu ya Allah bahkan Siti Aisyah mah dihatur salaman ku malaikat Jibril Aisyah Jibril atur salam alaikalissalam bangun teu bungaheun teh biasa bae barang menang saminggu mah Aisyah Allah atur salam kakarak aduh pohara jas dihatur salaman ku Allah ente ente mah diatur salam ku calo apa duit ka bawah ku ente Masya Allah tuh ya malaikat datang ke Tuan Syekh begitu datang hampura cek malaikat kula diinstruksikeun ku Gusti Allah bahwa waktu keur ngadoa pertama kula diinstruksikeun ku Gusti Allah titah neangan daging-daging nu geus didahar ku lauk-lauk. Idinya dikerahkeun seluruh malaikat teh kapanggih kabeh. Doa kadua eta teh kakara keur dihiji-hijikeun. Doa katilu kakarak nyokot roh diasupkeun deui bari dibawa ka imah. Oh kitu cek Tuhan saya tuh kitu. Jana sujud deui ka Gusti Allah. Gusti Bapa Maha Kawasa kok make kikituana. Eta wali geus kaija doa kos kitu ya. Atuh badak naon Gusti teu kudu make malaikat-malaikat.
atuh langsung bae sih jijeunan Gusti kabeh ge atuh tinggal brak jadi geus kitu kumaha sih pan Gusti mah subhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi terjaun pan karituna kun fayakun kok bisa kok situ sih cek Gusti Allah tetep Abdul Qadir kula deuk ngawujudkeun naon bae tetep kudu make wasilah aya nu henteu ge ngan eta dirahasiakeun Abdul Qadir nya tetep kudu make syariat kan mantap urang ge sarua bae sagede tuan Syekh ge nuntut ka Gusti Allah Allahna tetep make syariat ngadamel bumi langit padi teh saminggu Gusti Allah padahal mah babarieun Gusti Allah mah tapi khalaqas samawati wal ardi fi sittati ayamin summa stawa 'alal 'arsy genep poe kan penting fi sittati ayamin summa stawa 'alal 'arsy tah itu bisa teh Gusti Allah kun jadi tapi kan teu kitu tetep aya perwakilan-perwakilan tukang nyebut nyawa Israil tukang mawa wahyu jeung karomah Jibril tukang gitu ngahujankeun malaikat Israfil dan lain-lain sebagainya aing geus ngabogaan wakil oh hampura atuh Gusti abdi sogol ka Gusti jeung Abdul Qadir ieu mah abdi mah hayang nyaho be segala rupa ge ngan hampura tetep ngalaga hampuran Gusti sogol tak itulah wali Allah subhanahu wa ta'ala lain lalaga karomah Tuhan semun kurang dibaca ti hiji kadua katilu kaopat keur mantap muringkak bulu karomah satu ketika Tuhan Syekh teh eueuh di imah di majelis teu aya di masjid teu aya di Taryangan ternyata nyana aya di Bangawan Tigris nyana keur kieu bae di Irak di luhureun sajadah ditonton ku jelema loba sugan teh keur naon di luhureun cai kieu ternyata lauk seluruh lauk berbagai jenis lauk daratan musapan dampal leungeun Tuan Syekh kabeh nyanana kieu bae jutaan lauk geus berbagai jenis lauk geus beres langsung Tuan Syekh indit dikabeh ditaros ai tadi naon kula diondang ku murid kaula di laut cekna hayang sasalaman jasa sakali besa umur hirup mantap kula ieu naon kitu ngaranna ngaluangkeun waktu di sasalamanan kula wae jutaan lauk coba teu eureun terus sing beletik ka dieu lamun urang mawa jaring urang makan lauk mantep jasa ye urang wah tong geus mantap birak lauk geus sebab deuk diganggu ku urang mah ikutan saya mah tuh lauk narurut mau nurut kabeh waliullah naik maung bae ka mamana naik maung bae ka mamana ngan maung mapan kudu dibere daging mantak asal datang ka di daerah ka muridna pangnangankeun daging deuk sapitah deuk embetah pangnangankeun kitu bae selalu akhirna nyana nyaba ka Tuan Syekh begitu nyaba ka Tuan Syekh datang tadi maung pae begitu di dieu maung pae langsung sujud eta wali ka Tuan Syekh hampura sebab naon nu mantak maung pae ieu boga rasa takabur jeung Tuan Syekh mah luhuran aing lantaran aing mah ka mamana ge naik maungnya nama teu kadengekeun naik maung nu mantak eueuhna naonan Tuan Syekh mah lah sampai coba aing deuk didatangan kos kumaha sih teh Tuan Syekh yeuh barang datang kalinya turun kek pae ceritnya cek Tuan Syekh teh ieu deuk dipaehan terus apa hirup deui ampura cenah kula kasombongan kula kanyahoan ieu mah terserangan kula baukeun balikna jauh hirupkeun deui hei hirupkeun deui tawadukeun hate kakarak tawadu percaya jasa bahwa eueuh di wali di dunia pangluhurna iwal ti anjeun nah deula mau geus kitu atuh ulah kitu cenah mau
ulah haju kuari mah bangun buringas kitu kula paeh. Tawadukeun deui, makin tawadu mau bisa ditumpakan deui. Entek sok geura tawadukeun ku urang hate urang, haju urang ka Taman Safari. Hayangnya ho turun urang di mobil. Oke. Selamun urang nu bisa naekan nyana atawa nyana nu bisa ngegel urang. Asana nyana. Oh, Masya Allah, Buyut Bazur, naik maung Syekh Asnawi, naik maung Syekh Maghribi, naik maung para wali, naik maung. Masya Allah, ayo urang boro-boro naik maung, naikkan pemajikan, ke marah datang pemajikan. Boro-boro mau, pemajikan kedeng jangkrem. Pemajikan sekurang kata siap maung beren dia. Aduh. Ya Allah, ya Allah. Aduh, tidak tunduk ke pemajikan.